Hello everybody everyone. Buat para awewe sakabeh nu ada di alam dunia ieu nya. Pokoknya mah semangat buat kalian. Kita sebagai seorang awewe harus bisa berkreatifnya. Amih naon, amih urang teh segala bisa neangan duit, lain neangan duit na pesak salaki kade. Bisa neangan duit, bisa ngurus imah, bisa masak, nyango gegero eta mah sebagian dari ngurus imahnya. Pokoknya buat kalian kudu segala bisanya, terutama nama kudu bisa neangan duit sing loba. Lain berarti orang arek alunya ka salaki tapi mantuan salaki. Amih naon cenah? Amih dipikanya aku salaki, amih dipikanya aku mitoha. Jeung dia bisa ngabagjakeun kolot sakitu. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nyai bade emam sareng sambel sareng coel gendot telkeun heula gendotna. Ini hasil digegel gendot palingan teuingnya mereka ngaranna teh mereka merdeka kembali. Jadi ieu mah gendot mah diasupkeun anak ieu bijeulna kieu sigana kanyat di bungbuan ieu. Tuh, nah selamat makannya. Abis bismillah sih nih. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sekolah ukurannya ya? Ponok ini masaknya gede namanya ponok. Materanana meren bodoh, Kang. Dia tuh buah anak gerak kemarin kalau ada pilu kan dia. Pengen ponok. Ampura, Kang.